Gini kunan urang-urang teh make ragu-ragu, make jeung cangcaya, make jeung teu percaya, teu yakin. Sabab perjalanan hirup urang ti mimiti urang boga kasadaran nepi ka ayeuna loba dihalangan ku perkara-perkara, loba dirobah ku perkara-perkara anu ngaganggu kana kayakinan. Kade maneh lamun teu digawe moal boga duit. Jadi keyakinan tuluy. Padahal geus ditangtukeun ti dieu teh. Kade hirup maneh bisa susah, sieun teh susah teh. Kade hirup maneh kudu senang, udagane senang teh. Teu apa bahwa kabeh diatur ku Allah Gusti dituna, teu bisa milih, urang mah kari nuturkeun kana pamilihan pangeran. Ulah kaluar tina jalur anu geus dititah ku Gusti. Gusti nyieun jalur, urang kari maju. Urang mah sakadar kareta, urang sakadar mobil, sakadar motor nuturkeun jalanna. Goreng jeung henteu keun bae. Teu naon-naon nu penting mah urang maju. Ulah ngajol. Enggak saya milu kan arealna.